Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Minha taubah. Minha eta tetep tina sapalihna itu wasoya, nyata pirang-pirang wasiat pikeun nyucruk jalan para aulia illah. At-taubatu ari taubah. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarki dambi fi mastaqbala. Utlub kudu nyuprih anjeun mataban kana pertobatan bin nadamati ku rasa sedih, ku menyesal, muqli'an barina anu ngudar, wa bi azmi tarki dambi jeung ku ngajam kana ninggalkeun dosa fi madina zaman istaqbala rek karandapan itu ma. Wabaroatin jengku lubaran mingkuli hakil adami tina saban-saban hak adami wali hadhil arkani jeung kana ieu pirang-pirang rukun far'a mangka kudu ngaraksa anjeun wa kamila jeung kudu nyampurnakeun sanyana anjeun. Alifna alif gentos tina nun taukid khafifah. Wakih dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiron jaro watasahula. Waki jeung kudu ngaraksa anjeun hikana itu matab dawaman barina langgeng bil muhasabati ku jalan muhasabah introspeksi alati anu tanha nyegah itu lati ka anjeun taksiron kana gawe lalawara jaro anu geus berjalan itu taksir watasahulan jeung kana gawe gagampangan takdirna watan haka tasahulan sabab diatapkeun kana taksir. Wa bihifdhi ainin wal lisani wasairil aldai jami'an fajhadan la taksula. Wa bihifdhi ainin jeung ku jalan ngajaga kana panon walisani jeung ngajaga kana lisan wasairil aldai jeung ngajaga kana anu sasesana tina pirang-pirang anggota badan jami'an barina anu sakabehna. Fajhadan mangka kudu hati-hati sanyana anjeun la taksulan ulah kedul sanyana anjeun. Fataubu miftahun likulli ibadatin wasa sukulil khairi ajma asmala. Fataubu mangkari tobat miftahun eta hiji kunci likulli ibadatin pikeun saban-saban jenis ibadah wasa sukulil khairi jeung pondasi saban-saban kasayaan ajma tegesna sakabehna asmala tegesna saumumna atawa tegesna sakabehna bisa dimanaan sami jeung ajma. Fa inib tulita mangka lamun dicoba anjeun bigoflatin ku poho au suhbatin atawa ngabarengan kajelma pimajisin dina hiji ririungan fatadarokan mangka kudu ngunag sanya-nyana anjeun muharwilan barina anu gagancangan. Wa minhal qanaah wa minha jeung eta tetep tina sapalihna itu wasoya al qanaatu ari qanaah waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mat amin wa mala bisin wa manazila mayat luban ma laisa ya'nihi faqad fatal ladzi ya'nihi min ghairi tila. Waqna jeung kudu qanaah anjeun bitarkil mustaha ku ninggalkeun kana perkara nu dipikahayang wal fakhiri jeung kuningalkeun kana perkara anu jadi kabanggaan. Kesina teh perkara nu jadi kabanggaan teh barang-barang mewah atawa mun dina istilah ekonomi mah barang anu bersifat teh kasupkeun kana kebutuhan tersier gitu tah sok tinggalkeun cenah. Min mat amin nyatana dadaharan wa malabisin jeung papakean wa manazilin jeung pirang-pirang tempat cicing.
Man ari sasa jalma iat luban eta nyupri sanyana itu siman makana perkara laisa henteu itu ma yakni eta penting itu ma hika itu siman faqad pata mangka nyata geus lepot geus leungit naon aladzi perkara yakni penting itu ladzi hika itu siman min ghairi tilain barina tanpa lalawora. Wa minha zuhdu wa minha jeung eta tetep tina sapalihna itu wasoya az-zuhdu ari zuhud. Wazhad wa dhafaqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Wazhad jeung kudu juhud anjeun wada jeung ari itu juhud faqdu ala qati qalbika eta henteu na cumantel hate anjeun bil mali kana harta. La faqdun lain eueuhna lahu eta tetep ngabogaan itu harta. Jadi nu dimaksud juhud teh eueuhna cumantel hate kana harta lain teu boga harta. Jadi nu juhud bisa teu boga harta bisa boga harta penting mah eueuh ala qoti qalbik bil mal eueuhna cumantel hate kana harta. Taku mangka bukti anjeun aqola eta jalma anu berakal. Wa zuhdu jeung ari juhud ahsanu mansibin eta pangalus-alusna derajat makom ba'da tuqa dina sabada taqwa. Wa yunalu jeung diraih bi ku sabab itu zuhud naon maqamu arbabil ula makom pirang-pirang jalmi anu ngabogaan derajat anu luhur. Wa muhibbu dunya qailun aina tariq ainal khalasu kamuskirin saribat tola. Wa muhibbu dunya jeung ari jalma anu mika cinta kana dunya qailun eta anu ngomong aina tariqu ainal khalasu kana obrolan anu neme. Aina eta di mana tariqu ari jalan aina eta di mana al khalasu ari kasalamatan kamuskirin barina tetep sapertikeun jalma anu keur weureu anu keur mabok sariba anu nginum itu muskir atila kana arak. Watruk minal azwaji watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wa tar uzuban fadila. Watruk jeung kudu ninggalkeun anjeun minal azwaji tina pirang-pirang pasangan ek lalaki mun awewe meureun suami mun lalaki meureun istri. Man kajalma utawa man ka istri masa adat setengah bantuan itu man fi taatin dina taat ka Allah. Wakhtar jeung kudu milih anjeun uzuban ka pirang-pirang anu lengoh padilan barina anu utama. Li salamatid dunya hisalun arba'u gufrun li jahlil qaumi man ukatajhala. Li salamati dunya eta tetep pikeun salametna dunya hisolun ari pirang-pirang perkara arbaun anu opat. Gufrun tegesna kahiji ngampura li jahlil qaumi kana kabodohan kaum. Man uka jeung nyegahna anjeun taj hala kana yen bodoh anjeun. Wa takunu jeung bukti anjeun min saibil unasi tina pamere jalma-jalma aisan eta anu mutuskeun. Walisai bin nafsika jeung bukti anjeun tina mere kana diri anjeun lil unasi ka pirang-pirang manusia badilan eta anu masrahkeun. Artina lamun hayang salamet dunia mah cek bet nu terakhir nyata kudu diusahakeun meminimalisir tina nampak ti batur. Heg kudu ngamaksimalkeun kana mere ka batur hese teh anu kitu. Minha ta'allumul ilmi syar'i wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.